kecapna teh sanes mi Gusti ka jurig, sanes mi dewa ka setan, sanes munyung ka tutungul, sanes muja ka pajaratan. Tapi mahnya anu nyimpen ciri sapertos ieu anu ningalan jasa anu sakitu luar biasa nah. Mahnya urang narima tapi urang teu marima sanaos luluhur urang teu hoyongeun. Gitu. Gunung Luwang Liwung Gunggung Sima Gunggung nya anjeunna ngababakan. Iya, ini kan cerian. Betul lah. Itu enggak perlu jurang kalau Jurang, aduh itu apa? Selengkapnya. Apa mengalir? Nyawa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, bidang kebudayaan bersama Pak Kades, ada Pak Juru Kunci juga bisa mencapai Puseur Karamat sekitar 1.400 di atas permukaan air laut. Di sini bisa kita lihat ada struktur batu yang dimungkinkan ini batu menhir, konon katanya ini tempat patilasan Prabu Tajimalela. Nah, kebetulan di samping saya ada juru kunci Dupi Wasta deh Pak Nana. Pak Nana yang nanti akan menjelaskan narasi cerita terkait dengan struktur batu ini. Pak ieu teh kumaha ceritana teh riwayatna teh? Karena teh Pak perkawis naon struktur batu menhir ieu teh dongengna teh kumaha tah? Ieu teh tila patilasan Prabu Tajimalela. Anu di dieu mah dikenalna teh Nelahna di dieu mah disarebatna teh ku sesepuh Pasir Kaliki awalna kitunya disebatna teh nelahna Uyut Kuncung Tajimalela. Uyut Kuncung Tajimalela. Mohon. Berarti sekitar abad ke
Anggi ya iya filolog ya penerjemah naskah kuno ya biasana aya rundayan di naskah kuno ya. Ya abad kasabara Prabu Taji Malela berarti. Kisaran abad ke-12-an. Oh, kisaran abad ke-12. Tahun 1200-an itu. Kami ngarunut mangsa waktos nyati sapertos anu di Gunung Linggang panyimpen gitu kami nu eta rujukanana. Mung duka manawi saur sepuh kumaha naon teh pilih aya cacarekan riwayat gitu aki ti sepuh ieu teh ti iraha kumaha gitu mantena teh gitu uyut. nya eta anu kantos ku aki sapertos ka ade mahasiswa gitu anu nolog sareng ngatog teh dati kapungkur tipun uyut keneh wae ge ngan ukur sabatas sifat-sifat jeung dasarna teh ngamumule gitu. Seueur ti sapertos ade-ade mahasiswa anu bade skripsi atau napi tinu sanesna naroskeun asal usulna ieu sareng saderetan ieu kahandap gitu. Mung dati zaman aki buyut waktu harita ge panginten tos langkung ti payun anu nyimpen ciri patilasan ieu gitu. Tangan pangintenan duka hasil kumaha aranjeunna nyaeta pang tiasa nelahkeun ti kawit anu neme disebat sok pang payunna disebat deretan luluhur karuhun anu nyimpen ciri patilasan di dieu gitu. Tai nurutkeun saur dongeng sepuh kapungkur mah nya ngaremet atau napi ngaderet sareng anu janten cikal bakal nu ngababakan di kampung Pasir Kaliki gitu. Nyata nu disebat jenenganana Eyang Wersa nu kawitna ti Madiun tangan duka nuju babad naon berjuang naon waktu sarita ti Madiun dugina ka kampung Pasir Kaliki saurna ngemban tugas mung 5 menit. Eyang Wersa tanya ngababakan janten cikal baka anu tadina saur sepuh kapungkur kampung Pasir Kaliki gunung luwang liwung gunggung sima gunggung nya anjeunna ngababakan pan ayeuna tos janten lemur anu setengah ngota gitu. Seueur deretanana meureun ngabentuk rerencangan atau napi kumaha kitunya nya di dinya pada gaduh julukan. Eyang Wersa saurna anu gaduh julukan janten cikal baka ngababakan kampung Pasir Kaliki. Lajeng anu ngadamel kanggo kahuripan kampung Pasir Kaliki anu ngangken jenengan Eyang Raja Sakti anu nyimpen ciri patilasanana di puncak nu wetan Punduk Buha. Anjeunna nu sangem ngahurip kampung Pasir Kaliki. Tahnya deretan ieu anu sok awal disebut Eyang Dalem Panyerang sareng Eyang Dalem Jaya Adinda, Eyang Prabu Wungu Kancana sareng istrina Nyimas Kancana Wungu sareng Uyut Kuncung Taji Malela sangemna ngaramatan kampung Pasir Kaliki desa Genteng. Saur Uyut simkuring tapi eta duka ti mana sumerna gitu. Dasarna anu kawitna ti mulut ka mulut ti cenah ka cenah. Tapanginten anu kapibanda ku simkuring mah warta atau napi wartos dongeng di zaman pun Uyut tah sapertos kitu. Janten kabujeng-bujeng malihanan sok seueur anu naroskeun kawitna ti mana saha keturunanana di Pasir Kaliki teh aya. Anu kasebat keturunanana mutlak. Gitu. Sanes pangintenan model aki ayeuna karena disebut aki sudah tos diserbat ku ti kawit murang kali dugi ka eta oge tos nyerbat aki gitu. Ta panginten anu kasebat dianggap juru pelihara disamet pangintenan disebatna bau simkuring. Ta simkuring teh panginten parantos upami nyuk curug keturunan mah kadalapan. Ka simkuring. Tak itu pangintenan secara garis badag nama da ai perkawis sajabina ti kitu ka ditu sareng dugikeun ceuk basa Sunda ti tek-tek tepi ka bengek nama teu terang abdi teh gitu. Papan itu struktur inti nya ternyata aya geuningan struktur penunjang anu sanesna aya sababaraha makam di paling handap teh di dinya nya. Eta saha wae eta teh
makam sahawai kinten-kinten aya cerita turun temuruna. Apaan anu disebat awal teh ya? Anu tadi. Mohon. Tadi teh sahawai gini. Yang dalam Panyerang nu di dieu. Yang dalam Panyerang. Iya, termasuk komplek ieu teh. Iya, ieu komplek ieu. Lagi penetapan teh kudu hiji-hiji gitu teh patut tiasa. Nu kahiji sok awal dipertamakeun disebat ku pun aki yang dalam Panyerang. Panyerang. Dalam Panyerang. Kedua yang dalam Jaya Adinda cirina teh nu tengah nu hiji. Terus yang Prabu Wungu Kancana sareng istrina Nyimas Kancana Wungu lajeng ieu. Nu di dieu mah di komplek ieu. Limaan mestinya. Muhun. Tah ciri mah da seueur mung anu kupun aki sok disebat-sebat mah da mung eta. Ari eta yang eta Mawarsa Yang bersama anu di TPU umum. yang Madiun teh Nya nu kawitna ti Madiun. Tah teh malihanan aki diamanatan kupun aki kade siling cenah upami dina hajatan boh ageng boh alit kade ulah ngahadarohan ka Emah Madiun. Dangaran aslina Emah Wersa asalna ti Madiun. Gitu. Madiun teh nu dimaksud Madiun Jawa. Mohon Madiun Jawa. Mana sok sanaos henteu patos ti kawit bapa kawil duki ka bapa kuwuna sanaos bari henteu umaku tina kokocoran sakanung pangintenan katetesan atawa katereuhan mah meureun nanti eyang wersa mana bahasa lagi garihal tarahal sugal gitu da asalna pan ti Jawa kabedegonganana sok aya saha kadua gaplok pakuwu ge itu bakal katetesan ke dinya Sanyiniran kabin kebudayaan ya. Sane ieu menyeriuskeun deretan ieu di Madiun ya. Kabin oge nya. di Madiun. Atuh syukur alhamdulillah. Kameureunnan keuna kana kaitan kecap nu sok dilagukeun dina lagu wangsit. Ngaitkeun asma luluhur tameureun ayeuna ditepungkeun. Upami ieu aki riwayat mantena anu disebat yang kuncung putih Tajimalela nya. Mohon. Aya teu dongeng ti sepuh kapungkur anu ngait ka anu di ditu nu di Gunung Lingga. Tah saurna mah upami pemberangkatan aktivitas gitu. Nurutkeun sakawa sepuh anu melihara ieu anu ayeuna waktos ayeuna ngagujurag ka aki kitu nya. Nya anjeunna teh di dieu teh nyata tugas nyebarkeun agama Islam. Gitu. Upami eta mah nya jengkar pertama mah anjeunna teh nyata anu nyimpen ciri patilasan di Gunung Lingga. Nurutkeun saur sepuh kapungkur malihanan da sanes wungkul ieu sareng di dieu. Gitu. Apa namanya sapertos di puncak Eurat. Aya. Sapertos di Batu Sami, sapertos di Batu Loceng. Aya. Bentuk lagi sami kayaknya. Aya nami aliasna oge teh ieu. Apaan seueur? Nya naon wae tah mungkin di TKW ya Uyut Kuncung Tajimalela alias Mama Encan alias Eyang Jangkung alias Eyang Kubu Sangkan alias Uyut Semar alias nana teh sok istilah sok disebat-sebat ku pun aki beh dieuna kasuk kusim kuring ge sok dilelewe sok disebat gitu da nya eta bahasana tuturutan teh ada teh aya naskahnya. Ya. Guna gitu nya. Nah upami salam ieu aki sok aya kegiatan rutin teu. Nah misalkan teh saminggon sakali atanapi sasasi sakali atanapi satahun sakali Aya upacara adat upacara gitu. di non haolan atanapi naon lah gitu tawasulan anu aya rutin gitu. aya Iraha kan aya sana waktosna. Nya paling dina ieu nana teh sok sasasi sakali gitu sanes naon gitu saur sok sasarengan sareng pun incu ge kecapna teh sanes mi Gusti ka jurig sanes mi dewa ka setan sanes munyung ka tutungul sanes muja ka pajaratan tapi mahnya anu nyimpen ciri sapertos ieu anu ninggalan jasa anu sakitu luar biasa nah mahnya urang narima tapi urang teu marima sanaos luluhur urang teu hoyongeun gitu
nya paling henteu lah sok ditepangan gitu dina telatna sasasi sakali mah nyata hadaroh sakamampu tawasul itu ieu silaturahim. Aya henteu upacara adat gitu di lembur ieu. Tah perkawis misalkan kantos mung ayeuna mah misalkan gitu. Perkawis kaitan masalah upacara adat aya kasebut dilaksanakeun mah osok ngan ciri-cirina geus ampir laleungitan. Gitu seperti dina pangantunan budaya model dina bidang kesenianana gitu tos hampir musnah nganu kasebat amanatna nu masih keneh di agenda kena model ku aki sok di pieling sakamampuh mah model dina bareng tepung ramu waktu nu disebat Idul Muharram. Muharraman ya Muharraman. Tadi dinya meureun aki sapanjang hirup mah dina persyaratan mah mampu nyayogikeun cai harang sok sakantenan bari aya basa nu disebut ngadangdang lemur hajat diriung di buruan aya nya aya basa mun di daerah sejen mah disebutna teh hajat bumi. Hajat bumi. Ceuk aki mah disebutna teh hajat ngarawat ngarumat ngaruat. Gitu disebutna teh ngahurip bumi ngalokat lemah dilajengkeun kana usul tawasul nu disebut ngahurip diri ngalokat badan. Gitu bilih di antawisna aya pakakas tuturunanana banda pusakana meureun aya basa da aya kecapna panyipuhan pangaweruh pangasahan pangabisa ulah wungkur pakarang meureun jelema ge kudu disipuh. Di upgrade deui tah. Ieu mah di upgrade ameh henteu ieu. Tah sauninga aki nya Muharraman anu biasa dilaksanakeun ku aki di dieu aya bentenna henteu sareng Muharraman atanapi hajat lembur di daerah-daerah sanesna. Pan uninga panginten aki ge di lembur anu sok aya hajat lembur gitu nya. Aya henteu nu ngabedakeun aya nu unik gitu deh. Di dieu mah da aya tahapan anu misalkan gitu. Nya perkawis kabentenan mah nya seueur. Seueur. Di antarana dina masalah tamihanana, dina bidang hiburanana, dina bidang nyayogikeun peralatanana gitu. Nu disebut syarat pokok nu sok dipake keneh ku aki ayeuna dabongan dimimitian beh dieuna ku inung ku bapa beh dituna ku nini ku aki nu disebut syarat utama mah geningan anu disebut sakumplitna rujakeun da meureunnan syarat ameh rujuk kabeh gitu di lemareun tepi kasesepeun eta we pokokna mah ngan aya salah sahijina meureunnan ti salah sahiji warga anu sok ahli tatanya ti pananyaan atanapi nu ahli jarah meunang wewengan beh dieuna tina ngimpi beh dituna ilapat beh dituna pisan ilham ngandugi ka ayeuna ge can kalaksanakeun ku aki. Lain kedah numal lain kedah kasebat darahna dianggo ngahurip bumi sanes kedah motong hayam galing dianggo dengan sang tumpeng doana doa rasul diacan kalaksanakeun eta mah merintit ayat teh pajajang kawil genap. Banyaknya tinggalan budaya nu aya di dieu anu membuktikan bahwa ternyata peradaban di Kecamatan Sukasari teh geuning sanes 10-20 tahun yang lalu ieu ti ratusan tahun yang lalu. Tah harapan Pak Kades nya dengan banyaknya tinggalan-tinggalan budaya ieu naon harapan Pak Kades ka payuna ieu? Naon tos dirugikeun tadi ku aki harapan ge supaya ulah anu terang teh urang Pasir Kariki Wungkul Kecamatan Sukasari tapi ieu istilahna rada luas lah rada mancanegara gitu magi seueurnya seueur sapertosna ti Lembang ti Bandung anu jaroh ka dieu harapan terus lintas kabupaten anu darong kabupaten nya kaitanana sareng anu diajukeun ku abdi nya ieu Batu Tumpang sareng anu aya pahlawan anu 22 orang teh anu gugur ditembak ku Goromolan lah Belanda kan Belanda si kedua si keduanya Goromolan DITI ya tah eta teh alhamdulillah setiap tahun
terus 17 Agustus teh mungkin teh kadinya nah kadinya istilahna maksudna nya ngadoakeun anjeunna. Nah eta gitu harapan mah supaya ulah supaya dia diketahui oleh orang banyak ya. Nah eta harapan Ya. Kang Pak. Ya mudah-mudahan ku kunjungan orang ayeuna ka dieu nya Desa Genteng tiasa kaangkat potensina dari sisi tinggalan budaya. Upami tos kaangkat potensina tangtos panginten kapayuna aya perbaikan. Ya. Baik kanggo struktur penunjang maupun akses jalan tadi kapayunannya. Ieu panginten sanes PR pamarentah wungkul. Ieu PR urang sadayana, da ieu teh leluhur urang sadayana kan jadinya. Ayeuna tadi kahoyong ieu lebih dirapihkan deui ulah teu seueuting jujukutan. Nya mudah-mudahan Pak Kades tiasa ngerahkeun warga kanggo gotong royong oge ngabantos aki di dieu nya. Semuanya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berada di Kecamatan Sukasari di Desa Genteng. Hebatnya yang Maha Kuasa itu mereka memberikan satu hal yang unik di antara daerah-daerah yang lain. Kita sebagai orang Sumedang khususnya begitu banyak hamparan-hamparan yang hampir setiap tahun ketika kita renungkan ditemukan beberapa dari mulai artefak kuno, peninggalan sejarah, peninggalan kepurbakalaan, walaupun secara sejarah itu dari cerita-cerita itu akan terus berkembang dan akan dibuktikan nanti secara penelitian, secara hal yang ilmiah, sehingga ini tanggung jawab bersama sebagaimana apa yang disampaikan oleh tadi Pak Kabid itu tidak bisa lepas daripada akademisi. Ya, terus dari pihak swasta juga, dari pihak media juga, dari pihak yang lainnya juga. Ini perlu kerjasama. Bagaimana caranya hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat bermanfaat. Dan dengan adanya ditemukan hal-hal baru, mereka membawa peran masing-masing. Akademisi menggali secara keilmuannya, media mungkin bisa mempromosikannya, dari pihak pemerintah pun mendukung akan kebijakan-kebijakannya. Insya Allah akan lahirlah satu hal yang sangat-sangat positif. Dan saya berharap tidak hanya kita aja yang ada di sini yang mendapatkan pencerahan, tapi bisa menggugah beberapa akademisi untuk membuktikan keautentikan ini. Ya. Sehingga sejarah itu akan tetap lestari. Ya, demikian mungkin Pak Kabid. Atur nuhun taya PR urang sadayana komo ieu generasi muda nya. Banggalah jadi urang Desa Genteng, banggalah jadi orang Sukasari, banggalah jadi orang Sumedang, banggalah jadi orang Jawa Barat, banggalah jadi orang Indonesia. Jadi orang Sunda. Ieu teh kaahengan, ieu teu tiasa dipeser. Ieu teu tiasa dibuat. Ieu warisan langsung tadi saur Pak Kasubag langsung ti Yang Maha Kuasa melalui leluhur orang. Ieu bukti otentik sanu bade ngabantah. Ieu begitu ahengna ieu. Upami digali deui potensi nu aya di nu struktur ieu, sababaraha disiplin ilmu tiasa mengkaji Pak. Berapa orang yang bisa selesai S1, S2, S3 ku ieu. Sebagai penutup, alhamdulillah sekali lagi atas izin Yang Maha Kuasa pada hari ini kami dari bidang kebudayaan di Sparbudpora Kabupaten Sumedang bersama Bapak Kepala Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Bapak Aki juga juru pelihara di Pasir Puseur Karamat. Alhamdulillah juga ada beberapa mahasiswa KKN dari UIN Bandung. Terima kasih. Hari ini kita bisa melihat
struktur tinggalan diduga cagar budaya yang ada di Puser Karamat. Nah, mudah-mudahan suatu saat objek diduga cagar budaya ini bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Mohon doa dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.